Ai dek teh harita teh balik ti dieu geus ulin coba padalang ono dek teh di dieu teh dibalik calana teh meueun ai calana dewe ai calana teh suganda teh bolong teu nyaho teh apaleun padalang ono oge pot cenah teh keur maneh calana pake ku dek teh euy efek teh bolong saku ieu teh kenca katuhuna teh megat teh dek teh dinya teh pangalengan teh bus lain euy copet sugan teh copet teh lalaki wae aya copet awewe euy tata belum jangan teteh yang apa eta dewek harita bus pinu dina bus teh dek balik ke Tumaritis dek teh luh cendaya bus dia di kebun kacang deh naik korek tinggal gantung kieu teh da cek bagian kursi atuh no eta mah copet nu awewe teh mun dikulis teh parah ieu mah jeung boga hajat teh hampir sarua geus teh dek lembang gede muntah bari nangtung ieu candeng dek matul we usian geuning eta mah copet ragamang teh ngodok kana ieu saku marukan meureun sakuna teh bolong barang dipodok teh plus habus nah cenah HP teh hipu dek teh kieu we tuluy deui hipu cenah HP teh Kang. Ieu copet teh. Ya, komodo. Batur ngomodor. Nuhun eteh. Kalangkung mari kalangkung. Urang geus hate geus ngeplos. Begitu nyebut punten cenah geus ngeplos we hate teh. Efek teh malik. Dan kitu milik tak terduga teh. Nuhun teteh sing gentosannya. Amin. Eta mah keur dikodok kitu tah. Nah cenah HP teh hipu. Dewek malik ka tukang dicengkek kudu. Sok sia. Mending digorowokeun copet atawa mending dituluykeun. Eta mah euy. Nepi teh ka kamasan kabanyaran. Leles. Lalakon hirup aing nya rupa-rupa pisan kuat nangtung di antosan di pengkolan ngelentuk hampir 2 jam buring kehel kasorangan paingat datang lemodei Assalamualaikum ini berapa hari nggak sih aduh belum martabak kamis serius abis macam martabak aku acis ya ini coba jangan ini parengkel bisa ketinggalin kepala jagan sok kebitaan sering mah dalam ono di antosan di pengkolan ngelentuk hampir 2 jam kuring kehel kasorangan yang dina kapana isu lemodei di tempon lain deui hop nah biar dalam teh yang bisa salaman montong loba ngomong aya si amuk ai tina tadi mah asun tangan memang ke Kang meuni kitu di antosan di bioskop jam 7 ada hilap
kurang tepang caket lawan di dia janji patepang lengo deui di tempon lain deui panasaran elek kesekeng keul aya amak aya teu bisa kumaha di antosan di pengkolan ngelentuk hampir 2 jam kuring ke sorangan yang gila yang 7 peting lemonai di kampung lagi lain deui panasaran elek kesekeng keul aya amak aya teu bisa kumaha kabus wae lagu teu jeung dewek meueun aduh ampun religi bisa teu kurang ngadongeng heula kapan teh we tumpak selamat langsung nebus hari dewek teh geus ulin ti arepah di dalam ono geus ngomean motor lain pan motorna teh rusak Butut atau motor. butut terhirup Tadi kita hirupnya di CV-nya. kok dewek diomean balik ke cerita nunggu diburu hati ai balik tumpak bus selamat langsung anu cerita nu ka kebon kalapa naik dewek teh lain eta mah euy bus pinu bus dendek teh efek teh barang abus ka jero teh aya kursi hiji deui aduh cici kebenaran cenah yo diuk kadek teh kegenah we jong-jong ge bari turun ka handap dekat Tumaritis palebah Cimaung deket puskesmas aya nu naik awewe geulis walah geulis awewe na teh siga bukades oh ieu mah geulis siga bukades Apa kades si mau? naon maneh apa rek mah hating meni kitu aing mah heuh sarua jeung dewek normal palacat teh naik nangtung we udah meureunna geus eueuh kursi eta dewek harita hayang nawaran lain dek dibikeun kursi lain da jauh keneh da kursina ge nu batur cek dek teh neng kerja di pangkon ku AA naikeun teh cik Mau ngelakon. aduh sidik daekeun ieu mah teu percayaeun keun bae atuh carita nama euy ngawaler oh wios kitu AA di pangkon abdi ku AA ieuh kuning geleser sorana ngageleser meni kukurayeun eta mah gek teh di pangkon euy dewek teh bari jeung era parada duh kumaha beureum beungeut Beureum teh tadina. keur mah geus beureum bari ugang egeng teh geuningan euy tama era dewek teh nanya neng kerja di rumah sakit ya ngajawab euy oh kok AA tahu kayak dukun aja meningnya geleser soalnya neng pakai baju putih dan bau obat eta mah euy ngajawab deui ka dewek apa neng kerja di bengkel ya bubung teh dewek eta punyahoan kenapa gitu neng soalnya ini kunci dongkraknya nojos karena bawa neng Suka teh kena bau oli ya, iya jadi lain poho kunci Inggris kesakuan
Teuing kunci nu mana-mana nama. Banyak bahasa Inggris bisa lolos. Kumaha sia. Aduh eta kunci poho nya kuan. Oh, beureuh malang nojo sasini eta. Aduh ampun aing jadi era euy. Ya. Tepang dinten Senen pas sore di pengkolan teu sangka dinten Salasa pendak deui lebah dinya aya janji dinten Rebo hop Bos padusun sumping deui aya perkasana. Ibu dusun. Alhamdulillah nuhun. Ibu naon, ibu naon? Ti ibu saha? Ibu dusun. Ti ibu Iis. Nuhun gitu wartos geus nya. Nuhun tambihan deui ya. Nuhun ibu Iis. Lain bapak dusun bager-bager cing ka urang. Oh, cigana lamun boga hayam moal jadi bahan keun ya. Geus pesan Geus, geus urang tuh anu siihan. anu sihan, Si ihna ge teu meunang ngalempeng, kudu bengkok. kudu bengkok. Nah, kudu bengkok. Ada nu lempeng mah ngorakeun nu tiketnya. Oh beneran. Amin ya Allah, amin ya Allah. Mudah-mudahan hayam sing jadi dabuseun kana mobil. Ya. Tepang dinten Senen pas sore di pengkolan teu sangka dinten Salasa pendak deui lebah dinya aya janji dinten Rebo ulah lepat tepang tabuh tilu malah cenah dinten Kamis rek jajab nepi ka imah Jumaah ngampleng Sabtu ge sung rajieun pang poe ming jauh panyangka kasampak bangun rewas manehna mangkusi Hamzah kapanggih modal udah dewek Hamzah karena itu si Dugul melong aduh tak itu lalakon hirup aja hari ngaran grup Sinar Medal gitu we jangan nogelo ke jelewengan di luar batur pecap kebajikan dewek masuk beri bisa kecepanunan Bajar ke cebelan aing si cebelan jeung anu gelo. Pacak di gugu ge banyak leuwih nyaheun ka dewek. Sugan we atuh meureunna ningali dewek sepak terjang cik manehanna teh beureut leuwih nyaeuh jeung bogoh ka dewek. Lamun aya kahayang teh maloba nolak. Lain dikarakan ditanya nung nya geus. Ayo kecurhat ka Nang Herti. Dina mobil. Aduh ampun aing. Ya bapak dalam anak Lah ada orang teh versi ngaji itu ya kan. dan meureunna urang teh ulah leupasin tetekon beureun hirup teh Laras kan. ayeuna urang hiburan di dieu ngabring kabeh salat subuh tinggal sajajan 11 sap heuh 11 sap teh lamun 11 jajar ya mah imam jeung makmum dereng teh jadi ka 11 heeh Aya akang teh Islam gitu. nya heuh dewek mah Islam Islam bener. bener Hari akang tadi teh pan aya ustad dengan uti Bandung ti Jelotong. oh Kasep cek maneh nama. Ya. Jeung cek etana cek saha cek Majat jeung cek Balarea Majat mah. Wah, meureun gitu ge. oh Oh, bun bae lah bisa jadi. Oh. Nah, eta ustadnya ngebahas teh tadi teh tentang Naon teh? sunat. heeh Sunat nu dikeureup teh dengan pokokna. dikerut Akang rumasa modernan Islamnya. ya heeh Tah, bener akang teh Islam. Islam Berarti lamun akang Islam bener geus dikeureup nya. geus
Asli asli itu tuh kutek-kutekan tuh cikan yang nyok bukakeun cikan ningali. naonna Heeh, cing-cingina geus dikereut. naon teh Cing-cingina geus disunat cikan. ieu hirup ieu Ye, apa geus disunat mana? Di helm. Orat naon gitu. teh ora temunna oh ibu teu bubar mah yo aduh Wah, da hareupeun batur nyebutkeun orat sota ibu-ibu. oe nyaho ada Ieu. ya mah ieu mah di masjid urang di ditu ieu mah Mata. Aya naon di Tumaritis Cing sia kumaha? aki-aki ieu mah di masjid lamun ngageung namun subuh kieu geung teh Mata. wargi geruga sudah kepalasan Sholat, geura sholat muningakeun waktos waktos parantos jam ningali kana jam anu maling eta si goblok geus anu maling deui dina speaker kasar teu sadar ya anu maling teh incuna keur main PS na lamun adan geus beak napas Allahu Akbar Allahu Akbar Nama ke Allah. kapan beak napas geus karo diwatir dedek mah Allahu Akbar Allahu Akbar dulu we Allah. Ayalah sholat alah itu di tengah Orang ada rembungan. meniwatir pada macakna budak wara tuh ya wara dan bacak sok di alajar ka masjid di usian dalin pasaran oh nyun pada daek usian pada bumul sok mikir di ayeuna ada bakal maut ya beunghar macan puguh euy tapi paeh mah geus pas oh gitu coba lamun budak ngora geus sok yuk budak ngora adana yuk Allahu Akbar Allahu Akbar macam begitu brawe Aya nu adan geus saha? Nu adan. wayang ayeuna mah di sport ayeuna modern anu Ang be nu adan teh. heeh Tapi sukunan uget-ugetan pedalangan. Mana napas. Oh, nahan napas. Naon napas Pakai Allah. lain eta coba budak ngora begitu brawe da urang mun ngadengar ada nu alus teh bacak di urang mah serba salah tong make seni adana geus sok Allahu Akbar woi hayalah sholat urang Banyuwangi kan urang Banyuwangi hayalah parah Allahu Akbar woi kalau kasalah Allah oh yo seru gero aing mah yuk serba salah karunya di masjid teh aki-aki wungkul cik itu budak ngora eta si abah hiji waktu mah ngilu takbiran pas takbiran teh dicuru cicing lain aki apen lain ieu mah dulurna aki apen aki apen mah jadi imam di hareup teh si abah ieu mah ditukang ngaranna teh Abah Ono aduh eta mah deui bari takbir ai sinini teh meunci hayam ai karesepna jangjangna walikatna eta mah euy bari takbir pan geus kolot Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha sunutan pada geus kolot
eling-eling deui cengkat la Allahu akbar beres deui dunuta udah geus kolot eling-eling pelebah tungtungna teh geuningan inget sini nih teh mun cetak ayam nah da eta mah euy walikat hayam aduh ampun ya yang serima cendewek abang sih teh ngabina opat jeung motor kita sih kira beli guys berdikir mun reker syariah GBR berwudu ngaji teh jeung saya sorry aing nepak maneh saya kali deh sorry bau sih saja eta murid teh sok kunyang anjing pataknya bahasa makade bisi ka bawa maot sok dari urang malam leumpang ti tajong ke leumpang itu leumpang jenuh anjing unang karuwas atuh undang eta we lamun aya nu ieu lamun aya nu nawe rugreuwas anjing bagus gitu aduh eta bahaya teh euy lalajo Persib ieu mah Persib teh ngabuskeun begitu blos anjing goblok cenah eta gol nah anu alus beuti carekan sok dewek mah paur ieu mah euy ari dicabut nyawa teh ngadadak gara sok dicabut nyawa misalkeun jelema teh mun meunang kareuwasa sok kunyang anjing hiji waktu jelema teh keur diu datang malaikat Allah berfirman ke malaikat kat wayahna cenah tuh cabut cenah tuh ono ari ono teh keur diu dina kursi bari ngopi roti jeung kulub hui gigireunnya putri keur mandi hebatnya ai ono mun meunang kareuwas punya anjing eta mah ceuk malaikat Ijroil buru-buru cabut cenah tuh ono ceuk Ijroil teh Malaikat teh ngagerem. Puguh da Gatot Kaca teh. Timbalan Gusti. Iraha cabutna. Ayeuna da isuk balik atuh. Oh, mangga Gusti. Rampung dawuh tuntas pandika. Amit bujeli kono. Nyambung wae aing mah euy. Eta mah turun ka handap. Kono ku rajo TV ku cacakakan we dicabut nyawana. Aing nyabut nyawa teh tina mun-munan euy tina sirah. Kade sok aya nu boga pendapat cenah nyabut nyawa teh nyaeta tina indung suku. Atuh beureun geunah nu buntung moal pae-pae sucek. Geus sok. Panjang we umur teh meureun. Kasih lain deuk-deuk aya mah panjang umur. Cabutan. Waduh. Tina sirah nya. Mata kabeh jelema nu hirup mah sirahan. Ai sirah aya dua. Mata kalaki disebutna jalu. Naon sababna? Hanapeun bujal aya hulu. Bikang. Euy. Bikang naon? Oh. Bikang. Eta mah ngabibita akang. Bibir jebi Keur katukang. Da kitu sok. Dotong malaikat Ijroil. Dotong ka ono. Dicabut nyawa ono tina mun-munanana. Balik si ono. Ono leuwas eta mah ono. Anjing. Hos we beunghar. Boga apaan sia nu anyar. Cik kira-kirana lamun jelema tungtung kamawatanana ngucapkeun anjing eta bakal abus ka surga ka neraka. Aya dina laknat Allah ridho Allah.
metak oge biasa ke latih letah supaya latah ya cing matuh atuh meh mati geus mati moal motah kitu nu mau munung korowos anjing munung korowos goblok udah subagong aduh ampun aing urang mah urang Islam mun meunang karewas teh Allahu Akbar innalillahi la ilaha illallah tuh astagfirullah aduh teman-teman kencang teuing atuh ada urang mah aya deui astaga wah ulah teh leungitkeun kitu teh mun deuk istighfar wae astagfirullahaladzim gitu astagfirullah nah coba lamun urang misalkan dina tungtung kamotan anu ngucapkeun la ilaha illallah ya kebiasaan meunang karewas teh ngucapkeun la ilaha illallah cenah eta teh sing sajalma dina tungtung kamawatana anu ngucapkeun la ilaha illallah maka daholal jannah bakal langsung abus ka surga cerita nama Ajang Sukmana nu kasep mun menang karewas kitu we teu boleh tahlil imam hiji waktu dicabut nyawana ku Ijroil balik si Ajang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un husnul khotimah kitu euy saha nu husnul khotimah heuh Ajang Sukmana Ngono we nya. Teka unu beda euy. so Licik katanya. ulah siga budak eta geuningan budak anak bos eta sok unyong anjing naik motor ngong jebul tabrakan pas tabrakan teh ngong anjing pade sok bayangkeun pikir tungtung kalimatna teh so anjing deuk ka mana sok ku Gusti moal ditampi komo monokeun ka awasa bakal ngawang marakaya lu sing hiji jeung kutu anjing teh mutak ge ciga heureuy tapi serius sok teh ayeuna lamun urang misalna ayeuna boga karewas kitu sok sama teh Allahu Akbar la ilaha illallah ieu awewe ieu mah euy ieu mah nyaritakeun ieu mah di ditu ieu mah ai di dia mah moal eueuh ieu mah munang karewas meureun uduk eta euy uduk ngisikan ka pancuran ai jalan geus hujan deueur bari ngelek teh Uti sore dah pas nyeureuleuh kanyot duh ampun Orang orang nyot kanyut. Si dewek SPDI pernah sekolah kanyut mah teh jorang Baru dah. bahasa Sunda manya dewek jemput gelas aya paribasa kanyut kunang wadah duit mupugkeun teh kanyut hajat anu bungsu kanyut natarang eraan kanyut laer wanian hamur kanyut kalaka kawin kanyut na punuk borangan gitu bahasa Sunda kanyut makade ye henteu kanyut burus dalam ono Orokan teh gara sok kabayang eta si Ece. Lamun keur leumpang gitu ti soledat pas ti soledat maot. Dong geledug sirahna teh kana tunggul ujug-ujug ti soledat. Soledat ai kanyut lae. Kemudian hadiringkeun mah ku baca teh. Aduh Gusti Abdi ampun aduh Gusti rumaos basa teu diraksa. Aduh
kuduh ka mana abdi nyamulang ku bumi teu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kudu kawasa Gusti ampun lu sing hiji jeung butuh bayur cicing we jeung bonon macak oge teh ayeuna raksa riksa ucapan teh nya kumu geus ngaji mah heuh mah cacak-cacak budak nu sok ujang anjing eta budak teh geus adan geus bisa adan ngan lamun munong karuas kitu da anak buah si eta belajar ngaji belajar adan mureun urut pemain band jago adan di masjid geus bagur geus insaf ari setan mik jangkung manehna peneh mureun berjeng ke hese di kenyangan we teh mik teh disangkana mureun moal so pala bahaya ala sholat hayya ala sholat di bedo tuh berjeng ke hayya ala sholat duduk anjing gitu hayya aing si kira-kira na masyarakat warga di dinya ridoeun moal masjidna adan make anjing nya secekele we di kepung masjid nu mawa bedog mah nu mawa ruyung mah anu mawa ayakan mah anu mawa panci mah anu mawa beas mah meureun deuk kaliwat aya nu mawa mik kuntang gantung cing mik nu mah ngepung kabeh di masjid eta mohon nyorekon kabeh hoi sabi sia nu adan make anjing teu ridho masjid dewek cenah kotoran muslim keluar sia engko geus insaf sia diduruk ku aing keluarga sok keluar sia sok reuwaseun teh nu adan tadi yo istro henteu sugan dewek sieun efek teh euy bari keluar kopeah didengdekeun bari jeung bulak cangkeng kitu bari jeung gede kitu kerja aduh naon cenah sia teh dek kepung aing dek nunggulan dewek sia-sia tuh goblok kakeknya sia-sia ongko geus insaf monya si adan make anjing aing teu ridho cenah yo lembur salemur masjid cenah haram ditincak ku sia dasar jelema gero sia mah jelema linglung eta kal kamalikeun ieu nu gelo nu linglung mah lain aing sia tanu ngabring moho cenah sia malik-malikeun denge ku sia kabeh nah ari ku hayya ala sholat teu datang ari ku anjing mending ngabring aduh akbar aduh nah ari ku anjing mending ngaleut pecak lamun aya adan deung buru-buru heula-heula ka masjid teh nya bisi kapeheulaan ku anjing jeung bisi aya anu pi anjingeun heeh pecak oge masjid teh mulai beres pengajian teh ayeuna teh cing aya tapakna nya teh kitu macak pan aya laguna geuning aya nyawer deui moal kitu euy geus puting lamun geus ngalagu aya pasti apa wayangna hiji deui eta nya bener pasti ku si ieu ya ku si abah lamun jalma sok basilat tara ngalakonan sholat hirupna tamak jeung jahat kena bakal dirana hirup nungkulkeun sareat mohokeun kana kaketa di dunia ukur masyarakat jalma kitu jalma berat ngalanggar janji syahadat taradaek mayar zakat jauh pikeun meunang rahmat paehna hese sakara ngalanggar kana pitutur
hirupna ukuran ngalantur loba syaur tanpa buku harap-harap siksa kubur ngelanggar janji syahadat taradai mayar jakat jauh pikir menarah mangat akhirnya kesesakan ngelanggar karena pitutur karena hadis Kangjeng Rasul jeung batur dedaek aku jalma kitu dalam aku loba syaur tanpa ukur harap-harap siksa kubur jeung batur dedaek aku jalma kitu baris hancur. Aduh, hotel oke orang mah hirup dalam dunia peragi sakadar boting isu boting pageto bocak oke orang mah pokoknya mah kudu siap sadia we tak itu modena da wayang maloba keneh ya oge kulantaran da sok aya peribahasa bangun geuning buah dukuh buah peuceuy Ari kitu tunuh euy Jengcangkeun. ya itu dari lating mupan geuning sok aya sisiniran lain kasopono kasopanyang Yino meuli sepatu arek ponok arek kepanjang amplopna ngeresati itu lain jeung sudon nya buat teuing ditambahan beli sete ditambahan kasopono kasopanjang yenok meuli sepatu udeg ponok udeg panjang amplopna ulah sakitu jadi ganti diganti ayeuna tadi mah bukan sakitu henteu ayeuna mah ulah sakitu Ya abah kerunya tuh jadi pasangkeun ya. nya dan boy mah dionang deui penasaran cenah euy wayang wetana euy tapi urang mawa wayang awewe deui Iya jadi pasangkeun ya. alhamdulillah geuning ieu pocong nya wayang pocong aya tak kitu bagina punten kasadayana nya mudah-mudahan we atuh dina gogonyakan ulah jadi ejekan tapi sing jadi ajakan atuh tina tongtonan mugi we sing jadi tungtunan sasiereun sabeunyereun kaya urang sadayana nu leresna meureun tina Al-Qur'an sareng tina sunah Nabi atuh lepatna mah tina kakeluran jeung kabodohan si eta hapunten anu kasuhun sim kuring pamitan sanes bosenan mudah-mudahan oge hatur nuhun jaga para nayaga anu kasep nu soleh didoakeun jang cing leuwih maju sugane atuh urang bisa ngahiji deui barengnya dina kajayaan hiji barengnya teh urang dina kasuksesan amin didoakeun dalang pada bapa dalang ono amin anu soleh anu bageur anu kasep amin 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 nyaah ka dalang aja amin didoakeun sing beunghar sing barokah dina kahirupanana amin oge ieu murang kalih nu disepitan sing jantenkeun insan anu soleh mudah-mudahan tilas hajatna cing gagentosan atuh enjing dia disepitan mugia cing lungsung langsang teu aya harangan harungan urang kalihna sehat walafiat oge tareh damang deui sakitu kapiatur anu nyawer hatur nuhun jasa kumul horeun ka sira mudah-mudahan sing janten amal kahadean tina eta panyawerna amin ya Allah ya rabbal alamin sakitu kapiatur pileuleyan jijir useup paturai ngerenyet deui saninten buah saninten diparapakan kepunten abdi hapunten semudaya kalepakan gunung guntur cikuray gunung karembi
mundur amit mungkur Beturai patepang deui Gunung Guntur saguling jalan karanca amit mundur amit mungkur simkuring saparakanca saninten saninten di parapaten punten abdi punten samudaya kalebatan